Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg bagian anuka genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Rebeka Almaira. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anuka genepna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dong dong das. Para wargi sadayana, ayeuna urang caritakeun si Aib anu lumpat sesoranganan. Harita lumpatna muru kapileuweungan. Atuh si Aib apruk-aprukan kaleuweung keur mah dina kayan peuting. Ari lumpat di nu bala. Atuh si Aib mindang ti kosewad, mindang ti tajong. Kadang kalana nabrak tatangkalan nepi kalabuhna. Ari arek nyorang ti lemburan da manehna sieun bisi paamprok deui jeung para karaman. Nya kapaksa lumampah ka leuweung sakaparan-paran teu boga tujuan. Aduh, na kudu kumaha geus kieu aing nya. Kumaha lamun aing panggih jeung maung meureun aing bakal diopi ku maung euy. Cek si Aib dina jero hatena. Kumaha deui kolot aing ayeuna meureun geus maraot ditandasa ku para karaman. Atuh da boga kolot teh badagong teu beunang di bejaan. Geus puguh aya karaman malah ngajerdog wae ditambahan saronde deui. Cek si Aib jadi ingat ka kolotna anu ditinggalkeun bongan laleda henteu nurut ka dirina ngadon ngarepoh di kamar. Beuki lila si Aib leumpangna teh malah beuki ngadeuketan ka leuweung. Tapi si Aib teu ieuh nyahoeun. Bubuhan ti peuting padu ngalengkah we yang penting mah jauh ninggalkeun pilemburan. Harita si Aib oge teu apaleun lamun lengkahna geus ngadeuketan ka biwir gawir. Beuki lila beuki deukeut si Aib leumpang
punten beki lila beki deket si Aib lempangna malah beki gancang dumeh taya nu ngahalangan sabab setiap anu katincak ukur jujukutan akhirna lengkah suku si Aib nincak kana jungkrang atuh teu bisa dihindarkeun brus koleang awak si Aib tiga brus ti koleang ka jungkrang tuluy ragrag atuh si Aib ngoceak langsung pangaciana leungit buah awak si Aib kena kana dahan tangkal anu aya di dasar jungkrang barak-bak dahanna semplak gujubar awak si Aib ngagujubar sabab kabeneran di dasar jungkrang teh aya talaga leutik lamun dihandap eueuh cai mah geus pasti awak si Aib bakal remuk sabab jungkrang anu sakitu kacida luhurna si Aib jadi sadar kana kayaan dirina ragrag kana cai gancang kokojayan muru kasisi manehna bisa hanjat tapi awakna karasa ringsek saawak-awak napasna ngap-ngapan manehna teh bisa naon ukur nyengir nahan ka nyeri atuh kulahe si Aib kapiuhan teu kuateun nahan eungap dina dadana para wargi sadayana gancangna carita berai beurang si Aib masih ngagoler di sisi talaga awakna bari geus digembrong ku sireum reng hapanana oge geus pondok denyut nadina geus kendor lamun poe eta si Aib eueuheun nulungan geus bisa dipastikeun si Aib bakal pindah alam tapi dikersakeun teh si Aib kudu panjang umur sabab harita ngadadak aya saurang jalma anu ngacorelat kalebah dinya eta jalma gerakanana kacida cepet padahal dina tonggongna ngagandong buyung corelat celeng celeng eta jalma ngabadaga gigireun si Aib eta jalma datang kadinya maksudna arek ngalacai ka eta talaga ai nah saha ieu budak gorade nah bisa aya di dieu gede cek eta jalma najan katingalina eta jalma teh saurang jalma anu geus aya umuran tapi eta jalma pangawakanana katempo seseg jeung cangker keneh ngaran eta jalma nu katelah Ki Barada saurang jawara kahot anu ngageugeuh gunung Sembalong anu teu jauh ti dinya ieu budak kudu disalametkeun ku aing sanunyaho ieu budak daekeun diangkat jadi murid ku aing sebab aing can boga panerus anu bakal nuluykeun kana ilmu aing ieu budak sigana pantes lamun ngawaris sakabeh ilmu aing sebab jarang aya nu daek ngulik ilmu hideung siga ilmu aing kitu gerantos Ki Barada Ki Barada teh saurang jago silat aliran hideung anu pagaweana kadang kala nyilakakeun ka batur tapi sanggeus manehna menang umur anu beuki ngolotan Ki Barada jadi numpi diri jarang turun gunung atuh geus kitu mah Ki Barada gancang dongko bari nurunkeun buyungna buyung harita dikarebekeun kana talaga dieusian ku cai talaga geus kitu eta buyung teh rat-rat ditalian deui kana tonggongna koloyor laju Ki Barada ngoloyor ngalengkah ngadeukeutan si Aib anu keur ngalempreh keneh sanggeus deukeut tina awak si Aib ngagoler teu anta parah deui si Aib gancang dirawu tuluy dipanggul laju dibawa ngacorelat celeng belesat
Ki Barada harita ngacorelat ninggalkeun eta patempatan bari memanggul si Aib anu masih keneh kapiuhan. Ki Barada anu memanggul si Aib gancangna carita harita geus nepi ka padumukanana. Nyaeta di hiji gobok anu aya dina sela-sela Gunung Sembalong. Eta gobok teh rek siga guha ngan henteu jero jeung teu gede. Paling mahi tiluaneun. Di jero eta gobok ngan ukur aya palupuh parantis sare jeung hawu anu padeukeut paragi nyangu. Laju si Aib digolerkeun dina palupuh. Geus kitu Ki Barada naheureuh cai kana tambaga rombeng parantina. Bruk akar cecendet jeung patrawali diabrukeun tuluy dipurulukan bubuk selong jeung bubuk sahang. Laju make daun kelor garing saeutik. Tayohna mah Ki Barada rek nyieun ramuan keur ngubaran si Aib. Lamun geus dilatih mah ieu budak sigana bakal pantes jadi jawara anu ngawaris jaga beilmu aing. Sabab dina bebeungeutana mah kasep siga aing baheula keur ngora. Ngan hanjakal awakna masih kene begung kene. Cek Ki Barada bari nilik-nilik kana rupa si Aib. Ki Barada tuluy dongko. Geus kitu sek ngantelkeun dampaleungeunna kana dada si Aib. Ki Barada nyalurkeun kakuatan tanaga murnina. Harita awak si Aib ngageleter barang jeung ngageleterna leungeun Ki Barada. Tina ngageterna leungeun Ki Barada ngaluarkeun hawa haneut leungeun Ki Barada ngaluarkeun hawa haneut anu ngalir kana dada si Aib. Terus ngarembet sumarambah kana sakujur badan si Aib. Sanggeus ngarasa cukup, Ki Barada nyalurkeun tanaga murnina laju ngangkat leungeunna. Terus teu sakara-kara nyah si Aib beunta tuluy panonna gular-gilar. Barang ret ka Ki Barada si Aib langsung kaget pok nyarita mending ngageleter. Oh sahanjeun cek si Aib. Syukur ilaing geus sadar mah sujang. Maneh ayeuna keur aya di gowok Sambalong padumukan dewek deuleu sia. Cek Ki Barada. Ampun. Uing ulah dipaehan. Cek si Aib beungeutna sepapias. Sieun nenjok rurupaan Ki Barada anu garang. Alah. Ulah sieun ku dewek deuleu maneh. Dewek mah moal nanaon jeung ilaing moal dinanaonkeun di ku dewek. Malahan ilaing rek diubaran. Sebab ilaing kapanggih kapaehan di sisi talaga deuleu. Cek Ki Barada ngajelaskeun. Lang si Aib ngahulang sakedeung siga nu keur nginget-nginget kana kajadian anu geus tumiba ka dirina. Manehna inget ayeuna mah dirina teh panragrag tina jungkrang anu lungkawing. Oh jadi aki anu geus tulungan uing teh Ki. Bener deuleu. Teu salah. Dewek bisa anu geus tulungan ilaing deuleu sujang. Hatur nuhun atuh Ki. Jijing ulah waga cengkak. Ulah wakaloba gerak deuleu. Kaguatan ilaing dajan puli deuleu jete. Jijing aja dong. Atuh si Aib anu geus rek cengkat teh teu culus. Kabrode hulag ku Ki Barada. Kojengkang harita Ki Barada ngojengkang nyokot batok kalapa.
Geus kitu curulung nyicikeun ramuan kana batok anu katingali meuni nyelebung. Lamun ieu ubar geus rada diis, geura inum ku ilaing. Ieu jamu inum cing beak, ngara awak ilaing tere jag-jag deui deuleu. Ai, naza ngaran ilaing teh Jujang? Oh, ngaran uing mah Aib ki. Ngaran ilaing siga ngaran tukang kiri diet deuleu. Engke ngaran ilaing teh kudu diganti, kudu rada pantas deui Aib. Nya mangga kumaha ki we lah. Ari ngaran aki sakitu ki. Wadaukeun. Ngaran kula Kibarada. Kula geus lila ngadaguan jodoh anu bakal datang ka ieu tempat. Tetela ilaing bizan anu jadi jodoh kula teh deuleu Jujang Aib. Jodoh. Aduh, embung palias teuing uing kudu ngajodoh jeung aki-aki mah nya oge uing jomblo ari kudu kawin ka aki mah mending kawin jeung munding uing maki embung kia. Lain jodoh kawin deuleu juri. Jodoh anu dimaksud ku dewek teh jodoh keur gawaris ilmu anu kacanggih ku dewek. Lain jodoh keur ngadu pedang di juri. Jodoh ngawariskeun ilmu asugan teh jodoh kawin ngadu pedang ki. Maneh kukula bakal diwaris ilmu. Ilaing rek diangkat jadi murid ku dewek. Anu akhirna jaganing geto ilaing bakal jadi jawara tanpa tanding. Bakal angka jago nu bakal nandingan kana pangadiwasa ilaing. Lamun ilaing geus gawaris kabeh ilmu ti kula deuleu Aib. No bener ki. Na teu salah kitu aki milih uing ki. Dah. Bual, dewek bual salah deuleu. Maneh rek diangkat jadi murid ku dewek. Sok. Ayeuna mah geura inum tah eta jamu. Pasti geus dieu sok geura inum. Hatur nuhun ki, hatur nuhun. Si Aib tuluy harita ngarongkong kana batok anu ditunda di gigireunana. Laju leguk cai jamu teh diinum karasana haneut mapai ti korok sumarambah kana baya. Sanggeus nginum eta ramuan teu sakara-kara. Awak si Aib langsung asa harampang deui. Atuh nalika geus karasa harampang kuniang si Aib tuluy nguniang cengkat terus diuk nyarande kana tembok gowo. Geus mendingan ayeuna mah Aib. Mendingan? Mendingan ki. Dah ulan daran geus mendingan. Dewek kayang apal. Sok jaritakeun. Kumaha mimitina ilaing bisa ragrag kana jungkrang deuleu Aib. Cek Kibarada bari neuteup seukeut ka si Aib calon muridna. Si Aib samemeh nyarita katempo harita narik napas panjang heula. Geus kitu derak-deuk we si Aib nyaritakeun kajadian anu geus kaalaman ku dirina. Timiti tarung campuh jeung para karaman tug nepi ka akhirna kabur ninggalkeun pilemburan. Ninggalkeun imah jeung kolot tug nepi ka 3 brusna dina jungkrang. Kibarada ngabandungan kana satiap guaran caritan si Aib kalawan daria. Sabenerna mah Kibarada teh geus apal naon anu karandapan ku si Aib teh. Kibarada geus apal sabamaehna boga ilmu panembus batin. Tapi Kibarada hayang nyaho ku ucapan si Aib sorangan mata harita dariana keur ngabandunganana. Tah kitu pisan ki lalakon uing teh ki. Cek si Aib mungkas guaran caritanana. Gardi ayeuna mah kukula deuleu. Aya alusna, aya gorengna geuning pangalaman ilaing teh. Alusna
mane sadar karena bahaya terus kabur nyelametkeun diri. Ari gorengna mane mah teu boga jiwa sinatria ngadon birat kabur di pakalangan jeung tega ninggalkeun kolot dina kaayaan bahaya anu ayeuna kolot mane pasti geus tinggal ngaran dibinasa ku para karaman beuleun Zaid. Cek Ki Barada. Lauk si Aib ngadon ngeluk tungkul. Aya rasa hanjakal ninggalkeun indung jeung bapana di lembur. Anu ayeuna pasti geus jadi korban katelengesan para karaman setan kamurang. Oh, dabongan boga kolot teh baradagong tuh daki teu beunang di bejaan Ki. Cek si Aib panona geus ngembeng siga nu arek lewe. Ya geus bari tuluykeun. Ayeuna mah ulah dipake ka sedih deuleu ulah lewe hari bendewek sia deuleu. Ayeuna mah mane mending jijing we jeung dewek di dieu. Engke ilaing dilatih ilmu kadugalan. Ngara ilaing jadi bisa gelaut deuleu si Saib. Mangga Ki, mangga nya darek balik ge. Balik ka mana tuing teh Ki? Ayeuna marek nurut we jeung nutur-nuturkeun aki Ki. Alus kudu kitu sia teh deuleu. Pokona tibiti ayeuna ilaing diangkat jadi murid ku dewek. Jeung ngaran ilaing digandi ku dewek. Ayeuna gerak kuburkeun ngaran Saib. Ilaing rek dibere ngaran ku dewek nyatana si Gondewa Sakti. Tah eta ngaran dewek, ngaran ti dewek deuleu Gondewa Sakti. Kelamun ilaing geus jucu ngalap ilmu ti gaula. Kukula rek dibere pusaka sakti nyaeta hiji Gondewa. Gitu da deuleu Zaid. Ngadengi kitu si Aib kacida bungaheunana. Teu nyangka dirina bakal diangkat murid ku Ki Barada anu tetela saurang jago kahot anu luhur ku ilmu jembar ku pangabisa anu geus legok tapak genteng kadek. Para wargi sadayana cag kayaan si Aib urang tinggalkeun. Ayeuna urang malikan lalakon si Dede anu lumpat ninggalkeun lembur lantaran sieun ku para karaman. Akur siga si Aib kabur. Ngan bedana ari si Dede mah kaburna teh bari mawa bapana anu keur gering ripuh. Harta si Dede lumpat larampeolan bari ngagandong Mang Edi anu keur gering. Lumpatna nuju kanu poek mapai-mapai kebon anu akhirna malah sup ka jero leuweung. Jabati peuting teu nyaho kaler kidul antukna reg we. Nalika geus ngasruk ka jero leuweung si Dede ngarandeg leumpangna bari haheho bari pok nyarita ka bapana. Aduh capek Pak Ong, capek geus jauh meureun urang kabur teh Pak euy, cek si Dede. Geus jauh meureun jang da karasa ku bapak ge geus capek geuning bapak oge jang, cek Mang Edi. Bapak capek naon kitu Pak? Hah? Capek naon lah pan uing anu capek mah anu ngagandong bapak ti lembur mula Pak, cek si Dede bari nurunkeun bapana. Atuh Kang Edi sang diturunkeun ku budakna mah gek diuk. Nya jabe ban bapak teh dibawa abrug-abrugan ku si Jujang jadi capek. Nyatu hari capek mah geus we lah ngaso heula Pak. Bapak capek uing capek geus we sok tah diuk bedinya kadaya oray Pak, cek si Dede ka bapana. Duh ieu teh jabat teu katenjona naon kumaha lamun orayna kacekel ku bapak jang, cek Mang Edi. Duanana harita ting gerendeng jabadina kayaan poek mongkleng
bubuhan wanci masih peuting katurug-turug aya di sisi leuweung. Ayeuna mah urang ulah waka ngalengka kewe daguan wanci beurang Pak. Nyaheug Jang, Bapak mah kumaha maneh we Jang. Kade lamun aya orai Bapak ulah geraknya. Sabab lamun Bapak gerak engke bakal dipacok. Sok we bisi rek sarema, engke lamun geus caang urang tuluykeun deui urang lumampana Pak. Jeung Bapak ge kumaha maneh? Nya atuh Bapak rek zare we ayeuna mah. Nya geus kitu mah jep we duanana jarempe. Si Dede jeung Mang Edi ting lalungsar handapeun tangkal Kiara. Bakat ku capek duanana tuluy ker we salare tibra. Barang duanana lilir tina sarena kayaan geus beurang. Si Dede jeung Mang Edi ting kulisik tuluy gigisi. Pak, geus beurang Pak. Hayu udang Pak. Cek si Dede ngageuingkeun bapana. Aduh, ringgu geus beurang Jang. Aduh, kamana deui urang ayeuna lumampah Jang. Nya kumaha wing we atuh Pak. Bapak mah kari digandong ieu. Pokona cek Bapak penting kumaha. Bapak mah kumaha wing. Anu penting urang ayeuna bisa salamet Pak. Henteu papanggih jeung teu kasusud ku para karaman Pak. Cung. Harita si Dede cengkat tuluy babatek terus kuliah. Ari Mang Edi harita geus cingogo. Si Dede geus rek siap-siap ngagandong bapana. Tapi duanana ngadadak caruringhak sabab kadenge aya sora anu ngagaur. Gaur. Pak. Sora naon eta Pak we? Pak, sora naon Pak? Teuing Jang euy, teuing. Tapi siga sora mama naon Pak? Mama naon? Maung, sora maung Jang, sora maung. Atuh si Dede jeung Mang Edi silih teuteup. Beungeut duanana ngadadak sepah. Teu urna norok tok, awakna ngagibrig siga nu muriang. Beuki lila sora nu ngagaur teh beuki deukeut. Korobas, gaur. Eta sora nu gagauran teh pating gorobas. Barang bre tetela teu salah deui. Teu misleuk tina panyangka di hareupeunana ngagajleng tina tempat nu bala aya si belang sakadang maung anu gede. Gaur eta maung mencrong ka si Dede jeung ka Mang Edi. Panonna hurung sihungna rangeteng. Gaur eta maung gagauran. Atuh puguh we bapa jeung anak teh mending ngayak-yak bakat ku sieun. Malahan calana Mang Edi mah nepi ka base. Dina kayaan keur kitu, Mang Edi salaku saurang bapa sadar kana bahaya jeung nyaah kanu jadi anak. Mang Edi gancang nyarita ditujukeun ka anakna. Jang, geura lumbat Jang, geura lumbat. Geura salametkeun diri Jang. Keun wae bapa mah ulah ting di pikiran. Bapa mah geus kolot bari geus gering. Ujang mah masih kene ngora, lengka ujang masih panjang, jung geura mangga Jang. Cek Mang Edi bari ngajurungkeun tonggong anakna. Ari bapana naonan Pak? Nanaonan? Manya uing kudu salama sesoranganan. Tega bapa dikerekep ku si belang Pak. Jawab si Dede bari runyaranyu siga norek lewe. Ganjang lumpat Jang, lumpat. Cek Mang Edi nyentak ka anakna. Si Dede surti karena maksud bapana anu pasti hayang nyelamatkeun dirina. Bari jeung berat hate oge si Dede harita siap-siap arek lumpat. Sedengkeun si belang harita telus ngalengkah semu ngagereng ngadeuketan. Dina kayaan keur kitu Mang Edi harita cengkat tuluy ngagajleng ka hareupeun si belang. Kituna teh bari ngagorowok ditujukeun ka si Dede.
Jang buru lompat ya. Harita maung anu keur lapar asa aya anu marab teu dililakeun deui. Harita Mang Edi dikerekep, dirontok, dicerak beheungna. Gaur gajlong kerek. Sedangkeun si Dede harita ngabecir lompat sakalupat lampetna. Bari hate mah nyeri ninggalkeun bapana anu keur digulung ku si belang. Tapi karek oge si Dede lompat no atuh teu kanyahoan ari ujug-ujug. Olo waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.